Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariusan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah. Ayeuna bade nyarioskeun gelarna Gusti Allah anu ka-88. Alhamdulillah tereh beres. Kantun 2 deui. Kahiji Ar-Rahman, kadua Ar-Rahim, teras dugi ka 87 atau bahasanana mangga kantun ningal we kana video-video sateuacan anu ieu. Ayeuna ngabahas ngajelaskeun gelarna Gusti Allah anu ka-88 nyaeta Ar-Rasyid. Ar-Rasyid hartosna Allah Subhanahu wa taala. Dat anu maha pinter Allah Subhanahu wa taala. Anu maha pandai Allah Subhanahu wa taala. Kapinteranana Allah Subhanahu wa taala anu hakiki, anu mutlak. Moal aya nu tiasa nandingi kana kapinteranana Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ar-Rasyid na Gusti Allah maha maparin petunjuk Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhlukna, terutama ka jalma-jalma mukmin muslim, mukminin mukminat, muslimin muslimat anu taqwa ka Allah Subhanahu wa taala. Allah anu maha maparin petunjuk mangku mangrupakeun ilham, hidayah, sinareng maparin ilmu Allah Subhanahu wa taala kanu janten hambana termasuk ka urang sadayana. Ar-Rasyidna Gusti Allah maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala dina ngabingbing anu janten hambana, ngarahkeun Allah Subhanahu wa taala kanu janten hambana kanu ka jalmi iman Islam, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Teu aya paksaan Allah Subhanahu wa taala. Dina maparin petunjukna Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhluk. Cukup Allah Subhanahu wa taala ngare petunjuk kanu janten makhluk, kanu janten manusia nyaeta ku mangrupakeun wahyu anu dicanak ku malaikat Jibril, didugikeun ka para rasul, anu didugikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktosna Al-Qur'an sinareng hadis-hadis Rasul anu tos kadangu ku urang sadayana anu parantos didugi-dugikeun ku para alim ulama. Anu tos kadangu ku urang sadayana kantun tiasa midamelna, kantun tiasa ngalaksanakeunana kana naon-naon anu tos didugikeun ku Gusti Allah sinareng Rasul. Buktosna Al-Qur'an sinareng hadis-hadis anu tos didugikeun, anu tos kadangu ku urang sadayana, buktosna kaul-kaul para alim ulama. Terus kadangunya mana anu wajib, mana anu haram, mana anu sunat, jeung sajaba-sajabana. Pertama Allah Subhanahu wa taala sifat Ar-Rasyidna Gusti Allah. Gusti Allah anu ngabimbing sakabeh.
manusia menuju kana jalan anu lurus nyaeta ku mangrupakeun wahyu anu dicana ku malaikat Jibril didugikeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buktosna Al-Qur'an sinareng hadis penjelasanana terus kadangu ku urang sadayana anu didawuhkeun ku para alim ulama anu tos kadangu kantun ngalaksanakeunana anu tos paham kantun ngalaksanakeunana anu tos kakuasai ku urang sadayana ilmuna kantun ngalaksanakeunana anu kirangna kantun naruskeun supados naon supados nambah pemahaman ilmu anu penting ku urang sadayana diketahuina tina mangrupakeun fardu ainna fardu kifayahna anu sunatna jeung sajaba-sajabana penting urang sadayana memperdalam ilmu kewajiban salaku jalma mukminin mukminat muslimin muslimat diwajibkeun dituntut ku hukum syara wajib milari ilmu minal mahdi ilal lahdi tikawit dilahirkeun dugi ka masuk ke liang lahat maut disebutna salagi hirup diwajibkeun talabul ilmi nuntut kana ilmu memperdalam ilmu memperbanyak wawasan dina jalur agama. Allah subhanahu wa ta'ala maparin bimbingan kanu janten hambana nyatakan ku mangrupakeun hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk ti Allah subhanahu wa ta'ala supaya naon supaya ma'rifat urang teh dituntut ku Allah subhanahu wa ta'ala ku agama Islam supaya ma'rifat ka Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta nganyawankeun kana naon-naon anu wajib di Gusti Allah. Pertama sifat anu 20 wujud kidam baqo mukhalafatul yawadisi qiyamu binafsih wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalima sareng wajib urang sadayana nganyawankeun kana naon-naon anu mustahil di Gusti Allah sareng anu wenang di Gusti Allah. Pembahasanana sifat nu wajib di Gusti Allah, anu mustahil di Gusti Allah, anu wenang di Gusti Allah. Atos kantun ninggalnya kana video sadaajana. Sareng tos kakuping ku kaum muslimin muslimat naon-naon anu wajib di Gusti Allah, anu mustahil di Gusti Allah, anu wenang di Gusti Allah. Ti kaul-kaul alim ulama, penerang-penerang hukum ya. Kantun ngahafalna orang jajan ngadangu kedah naroskeun penting orang wajib malahan wajib orang sadayana nganyawankeun dituntut ku hukum syara wa kullu man kalafa syar'an wajiban alaihi ayyurafa ma qad wajaba lillahi wal jaiji wal mumtani'an wajib kasakabeh jalma natos mukalaf natos kawengku ku hukum syara diperedih ku hukum syara
nganyawankeun kana naon-naon anu wajib di Gusti Allah, nu mustahil di Gusti Allah, sinareng anu wenang di Gusti Allah. Anu wajib di Rasul, anu mustahil di Rasul, anu wenang di Rasul. Pembahasan eta ku pribadi oge atos mangga we kantu ningalnya kana video sadajan anu ieu mangga we pirariannya. Janten sifat Gusti Allah anu ka-88 teh Ar-Rasyid. Ar-Rasyid Allah Subhanahu wa taala, dat anu maha pintar Allah Subhanahu wa taala. Maha pintar Allah Subhanahu wa taala, kapintaranana Allah Subhanahu wa taala teu aya anu nandingi. Maha sampurna kapintaranana Allah Subhanahu wa taala. Sareng Allah Subhanahu wa taala anu maha maparin kapintaran kanu janten makhlukna termasuk ka urang sadayana. Urang ngagaduhan pengetahuan sadayana eta hakikat paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Tiasa uninga kana benda-benda eta sadayana. Pengetahuan orang sadayana tiasa mengenal alam pangeusi alam dunia ieu eta sadayana paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Kapintaran anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Terus tina mangrupakeun bab ilmu hakikatna urang sadayana tiasa mengenal, tiasa terang kana praktekna salat, tiasa apal kana rukun Islam, kana rukun iman, sareng tiasa apal kana naon-naon nu diwajibkeun ku Gusti Allah, kana naon-naon anu diharamkeun ku Gusti Allah, kana naon-naon nu diwajibkeun ku Rasulullah, anu dilarang ku Rasulullah, sareng terang urang sadayana kana naon-naon anu disunahkeun ku Rasulullah, sareng terang urang sadayana kana naon-naon anu dilaksanakeun ku urang naon bae bakal ngajantenkeun ganjaran eta hakikatna hidayah pituduh ti Allah Subhanahu wa taala, mangrupakeun ilham ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng urang sadayana ulah patot-patot, ulah eureun-eureun menta ka Allah Subhanahu wa taala, menta hidayah ka Gusti Allah, menta ilham ka Gusti Allah, menta taufik ka Gusti Allah supados naon, supados urang sadayana tiasa ngalaksanakeun kana naon-naon anu diwajibkeun ku Gusti Allah sinareng Rasulna. Sareng menta pertulungan urang sadayana ka Gusti Allah supados mampu ninggalkeun kana naon-naon anu dilarang ku Gusti Allah sinareng Rasulna. Penting urang sadayana urang moal terang kana perkara-perkara anu sae terkecuali dipaparinan terang ku Gusti Allah. Urang moal terang kana naon-naon anu dilarang ku Gusti Allah sinareng Rasulna terkecuali dipaparinan terang ku Gusti Allah sinareng hakikatna eta mangrupakeun hidayah ti Allah Subhanahu wa taala, taufik kangge urang sadayana, mangrupakeun anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Tiasa disebatkeun karunia ti Allah Subhanahu wa taala ku sifat Al-Wahhabna Gusti Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimna Gusti Allah. Sareng Allah Subhanahu wa taala sifat Ar-Rasyidna Gusti Allah, maha pinter Gusti Allah, maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala, maha bijaksana na Gusti Allah cukup ku maparin hidayah sinareng taufik, maparin ilham, tapi teu aya paksaan Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhlukna, terutama kanu janten manusia.
cukup kumaparin hidayah, cukup kumaparin ilham, buktosna Al-Quran, terus kadang ya ke orang sadayana, mana nu wajib, mana nu haram, mana nu riba, mana nu diwajibkan ku Rasulullah, mana nu dilarang ku Rasulullah, mana nu disunahkan ku Rasulullah, mana perkara anu digawe bakal ngajantankeun ganjaran, mana perkara kalimat-kalimat anu diucapkan bakal ngajantankeun fadilah, mana nu karungu bakal ngajantankeun kasayan jeung sajaba-sajabana. Parantos kuningnya eta mangrupakeun hakikatna hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala henteu maksa anu janten makhlukna. Ayat Al-Quran parantos jelas, la ikraha fid din, teu aya paksaan dina agama. Teu maksa Allah Subhanahu wa taala. Da Gusti Allah maha beunghar. Erek aribadah kabeh sakabeh manusia anu aya di alam dunya. Baik moal ngurangan, moal rugi Gusti Allah. Moal ngurangan kana kabeungharan Gusti Allah. Kabeh diganjar anu aribadah. Sekecil apapun pagawean anu dilaksanakeun pasti diganjar. La ikraha fid din, teu aya paksaan. Erek kalalapir kabeh nu aya di alam dunya, manusia kabeh kafir, moal ngurangan kana kabeungharan Gusti Allah, moal ngurangan kana keagungan Gusti Allah, moal ngurangan kana kamuliaan Gusti Allah, moal rugi Gusti Allah. Tapi nu rugi mah makhluk, termasuk urang sadayana. Rugi urang lamun teu ibadah. Hanjakal urang lamun ngalaksanakeun maksiat. Mudah-mudahan ngadoa urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana sing mampu, sing dipaparin kekuatan ku Gusti Allah, sing mampu ngalaksanakeun kana naon-naon anu diwajibkeun ku Gusti Allah, sing mampu ninggalkeun kana naon-naon anu dilarang ku Gusti Allah sareng Rasulna, sareng sing mampu ngalaksanakeun kana naon-naon anu disunahkeun sareng naon-naon anu dilaksanakeun ku urang, nu diucapkeun ku urang, nu karungu ku urang, matak ngajantankeun ganjaran sing mampu urang sadayana ngalaksanakeunana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah gitu maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Mangga tingali ayatna ya. Surah Al-Baqarah sabadana ayat kursi. Hilap deui beribadas. Maklumnya alhamdulillahnya sakieu oge. Sing manfaatnya gara orang emot-emot sakedeung. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bi urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiul alim. Pamitelupat kitu nya, pamilepat sing dina pangampuran Allah Subhanahu wa taala.